Sabar bakwan malu lagi kita belakang datang. Kalau kikituan. Buru. Kenalkan ya, Ijo Akang Tipuntas. Usaha namina. Neng Kom. Kela, asa pernah ningali eta teh. Tapi di mananya? Asa teu mirip, beneran lah. Ini guru ya Kang. Dompet itu catat si Nengona begitu. Ya, halus man. Sok bandak bacakeun heula nama sifat-sifatna Allah. Wujud Kidam makom warapatul lirawadisi yaqulu nafsihi wadaniyatun qatiradan ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman ayat sabian pastiron mutakalimah. Untuk keloh ladim. Jat, sekulin jat. Siap. Sekulin naon teh? Gatrik. Asa kenal ieu teh. Mi, ibu masak mie. Pong, 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 ayah main pingpong. Jam 8 malam. Ih, kesel duaan mah. Telepon geus si Oni. Oh, kenapa? Telepon. Sing tarik ngomong nasok rada tengah denge si Oni mah. Atuh ona. Amak-amakan wae maneh mah. Enggak ada naon siapa? Masuk. Masuk. Di mana maneh? Di mah? Hadieu. Ka dieu geura aya gumuri di urang. Muri naon? Ka dieu we ya. Urang ieu jeung si Ona. Oh, atuh ande ya ayeuna kadinya. Oh, heeh. Yuk. Mandi heula sabari naik kadus. Mandi heula. Gusti Allah. Harap mandi heula. Mandi. Tadi cai euy. Kuat haradang Gusti Allah. Kuat ya Allah, haradang Gusti Allah. Kayak teh. Naon asik kalah moal sarung kieu. Astagfirullahaladzim. Hamdun, ya kudu balik deui beureut ka imah putih. Habib kalah moal sarung kieu ya. Ari aing kalah moal sarung. Mandi heula Gusti Allah. Kuat jeung haradang kieu.
Si Oni lila kieu tadi ada orang nungguan. Heeh. Bener si Oni. Kitu patutan wae kalakuan. Ayolah urang runtuhkeun imahna. Susul ku aing. Para rumah hantep baru sini rumah nah. Jadi akar. Duh, sareng gelas sakedeng ah. Ya Allah mesti. Lila si Oni mah si eta kalakuan babagongan. Sia teh ditutungguan. Woi. Kadang gunung. Arek moal. Oni. Ayo atuh aduh. Kalah loba kituan. Tuna Gusti Allah. Buru. Buru sih teh. Oh, nah. Buru. Ya tuh, yuk. Menyek mau sarung. Kemana deh senal teh cenah? Nu aya we lila lah.